Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu wal ishruna. Ari ieu bab anu ka 26 dina kitab Lubabul Hadis fit tasydidi ala zina, nyarioskeun tentang ancaman keras pikeun jalma-jalma pelaku zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina ari perbuatan zina yurisul faqra, eta bakal menyebabkan atau ngawariskeun kana kepakiran. Alah cenah geuningan sok loba awewe anu pekerja seks komersial, hirupna balaleunghar baroga mobil, boga gedong mewah, geuning eta teu miskin. Al faqra ti dieu aya yukillu barokata rizki, nyaeta mengurangi keberkahan rizki. Boleh jadi pelaku zina harta nama melimpah, mobilna mewah, istana megah, tapi sama sekali keberkahan tidak ada, hirupna selalu resah dan gelisah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinal ainaini ari jinah dua mata, an-nadru nyaeta memandang. Memandang naon? An-nadru ila ma la yahillu yajurru ila zina, memandang perkara anu teu halal, anu mendorong atau mengajak kana perbuatan zina. Wa qala alaihi salatu wassalamu, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadru ilan nisa'il ajnabiyati, ari memandang perempuan ajnabi, perempuan anu lain mahram, minal kabairi, eta teh termasuk dosa besar. Tegesna memandang wanita lain mahram upami dikhawatirkan bakal mengundang syahwat sareng dikhawatirkan mengundang fitnah. Atanapi memandang istri lain mahram anu menimbulkan keinginan berbuat zina sareng istri tersebut, ieu haram. Wa qala alaihi salatu wassalamu, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinar rijlaini ari zinah dua sampean, al-masyu nyaeta berjalan ka mana heula ye, ila mahallil ma'asi nyaeta berjalan menuju tempat-tempat maksiat, eta teh zinah. Wa zina yadaini sareng ari zinah kedua tangan, al-batsu nyaeta melakukan kekerasan. Wa zinal ainaini sareng ari zinah dua soca, an-nadru nyaeta memandang kana perkara anu henteu dihalalkeun ku syariat. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zanyatun ari berbuat zinah, wahidatun anu sakali berbuat zina, tuhbitu amala sab'ina sanatan, eta bakal menghapus pahala ibadah selama 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min danbin, teu aya hiji dosa, ba'da syirki setelah kesyirikan, tegesna kekufuran, a'dhamu anu lebih besar
indallahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala min nutfatin daripada cai nutfah cai mani wado'aha anu nyimpen kana eta nutfah rajulun hiji pameget fi rahimin kana lebet rahim la yahillu anu teu halal lahu pikeun eta si rajul. Janten dosa anu paling besar setelah kekufuran adalah laki-laki anu menyimpan cai mani ka jero rahim anu teu halal eta zinah teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna li ahli nari sanyanyana ahli neraka sayhatan eta jejeritan minnat nirihi farzizani jejeritan kusabab ngambe bau tina kelamin anu dipake zinah waktu di dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam al-ghaniyu ari jalma anu beunghar wa zinah sareng zinah la yajtami'ani eta duanana tidak bisa berkumpul. Dalam arti moal mungkin seseorang bisa ngumpulkeun kekayaan tina ladang jinah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarkuz zina ninggalkeun zina yurisul gina eta menyebabkeun kaya tegasna memperbanyak keberkahan rezeki. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man zana saha jalma anu berzinah zunia maka bakal dijinahan deui bihi kusabab ngalakukeun zina walau bihitani darihi sanajan zina dengan dinding-dinding rumahna. Saur Syekh Al-Manawi rahimahullahu ta'ala ieu teh isyarah pikeun jalma-jalma anu ngalakukeun zina bahwa siksaan tukang zina bakal disegerakeun siksaanana di alam dunia na keneh bakal karasa. Naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man zana bimra'atin sajalma anu zinah sareng seorang wanita fatahallahu alaihi maka Allah bakal ngabukakeun ka eta si jalma nu zinah fi qabrihi dina jero kuburna eta si jalma samaniyata abwabin kana 8 panto minan nari tina neraka. Yakhruju bakal keluar min tilkal abwabi dina eta panto-panto neraka an 8 aqaribu berbagai kalajengking wahayatun sareng orai-orai ila yaumil qiyamati dugi ka poe kiamat. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lamu bissawab.